Teh, nyungkeun lah. Nah, Atuh teh, samenel nih. ya, sama teh gede didinya. Nah, sakumaha samenel teh? Kan ada anak gajah naon eta? Menel kan berarti gede. Itu bisa. Oh, berarti mun samenel berarti anak gajah. Oh, jadi loba teh bisa ieu manu abinya teh. Oh, teh. Nanggukeun. Nah, Bahasa kumaha? Sunda teh beunghar. Jadi seueur bahasa anak teh. Oh, gitu. Anak-anak kan tenenan teh. Anak Iya, sih teh kan. anak gajah sapo. menel gitu. Terus lamun ieu teh asa kaidean gitu lamun anak reungit naon tah? Hah? Utek-utek atuh. Utek-utek. Utek-utek teh. Ada teh ari anak sapi naon tah? Naonnya pedet. Bener kan? Bener kan jadi ngomong. Apa tuh? Orang Sunda. Anak ayam. Ciak. Naon? Ieu deui di. Anak monyet. Itu pada paongkeun atuh. Bawa deui. Begog. Deui kan anak meri naon? Titit. Sakali deui. Titit. Ya, anak munding. Meter teh. Eneng. Aduh, ya sok ayeuna anak naonnya? Wah, sok naon? Anak sapi. Anak kuda naon? Anak kuda belum. Anak kuda belum. Aya anak bisa ha? Hah? Ih, dinya nu nyieun. Jadi deui aya teh, mun anak kutu naon? Aduh, atuh kita kuat atuh. Oh, kuah dia. Teh, Atuh, udah atuh. Hurit Sunda. Ya